al malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al malu wal banun ari harta sinareng anak teh eta zinatul hayati dunya. Dina ayat ieu disebut hiasan kahirupan dunya. Wal baqiyatus sholihatu ari baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta sareng putra teh ku Allah disebutkeun hiasan. Supados manusia paham yen hiasan mah lain kebutuhan pokok. Di mana oge hiasan mah kebutuhan yang ketiga. Ulah waka meser lukisan ari imah can aya. Menjadi kita pakeun dina tatangkalan siga kampanye. Ulah waka meuli kameja jeung celana panjang. Ulah waka meuli dasi ari can boga celana panjang jeung kameja mah. Da teu pantes dasi gongkoyang bari ditataranya. Ibu-ibu ulah waka meser bros. Ari can boga pakaian mari ditakeun dina naon. Sabab eta hiasan. Hiasan. Ulah meuli lauk cabe ari nasina jeung sanguna kuduna meuli sangu sebagai kebutuhan pokok. Nah, naon atuh mah tina harta nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana supados jadi dangdanan jeung janten nilai. Jadi nu ku Allah dicatat itu nilai tina hartana. Ari hartana mah sadana ge bakal seep, bakal jadi tanuh, bakal hancur, tapi arsip harta, dokumentasi harta walau bakal dicatat. Maka sebab itu saur Allah wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun